Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh beungeutna Kiai Haji Uwais Doyongi. Saya Uwais kuring mah orang Yaman, ieu mah Doyongi. Alhamdulillah, kaget si kuring ajeuna aya di dieu, lantaran sering kapanggih di Doyong horenganan sing iki lah ora weruh gitu. Masya Allah. Bil khusus pisan kana janten wasilah Kiai Haji Uding, anjeunna sering pendak dinten Minggu aing ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir. Kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Said, aya Kiai Haji Mbah Jambul, jago kawinnya na. Alhamdulillah, termasuk tukang kebo oge aya. Tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuring, anu nya nama urang solear. Alhamdulillah hadir di dieu. Termasuk ka qori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema.
baratur pemerintahanana, sipilna, militerna, seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat nu hadir di ieu haplah anu sami ku simkuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib nu anjeunna parantos aya di alam barzakh, alam asli, alam anu urang geh bakal pisan ka ditu. Urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh ka daritu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal sim kuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk. Diondang teh jadi geus dibere sangheuk. Wallahu a'lam. Lantaran pamajikan ditinggalkeun. Si eta onam teu bogaeun nya. Dina bogana geus karolot kitu melat. Kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah tuh onderdilna moal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apa iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah teh. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Ialah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika masa kitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita lu pinter ambalaya, tapi kapinteranana ternyata jadi hijab. Malah teu apaleun pangeran sang pencipta dunia ya Allah. Di Cina sami mawon ora weruh.
mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah. Tapi barang sup kasih kluk. Sikluk kan ya. Sesuai jeung ngaranna sarikluk ya. Sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi Masya Allah sinar ilahi asup kadi. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara. Henteu terpengaruh ku sains-sains pendidikan berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teu wauh ka Allah. Di dieu batet teh Pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahal tadi. Mahal. Batak cek Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Jang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicuk-cuk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang ieu be sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angan. Kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe. Ngaleuwihan bulan. Lamun dina berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin. Anta nurun fauqa nurin. Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Palon poe mangan sakadarnya angan jagat. Dina poe kana caang. Ti jam genep datang ka jam genep deui. Brai kadeuleu aya palon poe teh. Peting mata, peting poek mun teu aya lampu mah, tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe, sarwiti kadeuleu. Ya Allah, irungna nu mancung teh. Panon nu kubil teh. Gadondog sapotong teh. Biwirna anu duh, masyaallah Haji Pendi mah datang ka teh hees. Nyeri huntu. Kadeuleu ya Allah. Nu geulis kadeuleu geulisna, nu goreng kadeuleu gorengna, jangkung kadeuleu jangkungna, pendek kadeuleu pendekna. Si eta ge kadeuleu. Sakitu bentukna. Siga jelema padahal mah wallahu a'lam. Kadeuleu. Ieu padon poe. Eta tengah sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu lah
sapira dedeluan ieu tapi sinar Kangjeng Nabi na geus teu aya anu kriteriana julukanana predikatna sirajam munira nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasikluk ka dieu kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peti duha berang peti sararial jasa salah tamata tah kasorot ku sinar Kangjeng Masya Allah ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueus sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu ieu teh rarasaan urang makanang urang ieu padahal malain ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ayo ka ditu kasikluk tuh aya cau kasorot ku sinar Kangjeng ayo ka ditu ayo panitia lagi geus gideung bae kurang cai jaga atuh cai sumur ku sia tah sedot make sanyo tabager carita doang padahal mah ambalaya cai tah ieu sinar Kangjeng Nabi sirajam munir tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana aya anu narimana gede cara almarhum almaghfurlah Kiai Haji Tholib aya anu narimana biasa bae cara Kiai Haji Mbah Jambul biasa bae nah tah ditukangin sia aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana Masya Allah Karim bahkan anu geus narima sinar kadang pareup kadang aya kadang pareup kadang aya tadina mah sinarna geus rada gede alhamdulillah nu ngaraji araraya barang tat ngadahar duit ti bupati parem sinarna parem eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta Kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu henteu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contohna cenah kieu kos gua tah aduh Gusti Allah seukeut di pemerintah mah seukeut Masya Allah pahara oke apakah bakal ngahalangan karena ilmu moal duit di pemerintah duit dagang duit hasil riba duit anu halal pake neangan ilmu kurang masalah sangat masalah ulah di dalam negeri ente neangan ilmu kamisro amis di jero ente ke Mesir kan itu pakai duit riba pinter lah
ente ka Turki ka ditu dagan ilmu tafsir hadis pinter lah pinter ente ka Saudi Arabia ka Mekah ka Madinah ka Maroko neangan ilmu make duit haram duit pemerintah duit riba pinter sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu babari orenganan ih cek sahese sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram make duit riba make duit pemerintah kualinter balik di Mesir teh menguasai hadis menguasai tafsir menguasai berbagai ilmu Turki Maroko jeung di berbagai negara di urang sorangan palinter tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa sakali deui 100% moal bisa sakali deui 100% moal bisa bah kiai mah sombong emang aing kadang-kadang sok sombong ye eta cenah pan nyarieun yayasan nyarieun ma'had nyarieun majelis taklim sakadar ma'had majelis taklim pondok pesantren modern lain jang ngamalkeun ilmu neangan duit tapi ulah loba omong nih maksudna pada urang nabi mah ulah loba omong kayak kusia bejaan deui ka ditu emang yayasan jang ngamalkeun ilmu jang ngajaring duit ulah membohongi diri kula mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murid guruna geja balik ti Misro pinter balik ti Turki pinter neangan kepinteran silahkan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa lamun teu tobat heula ge mahal ilmu Allah mah sirajam muniro ketika aya jelema nu balik di luar nagreg mana luar nagreg palinter lah tapi untuk pengamalan moal bisa kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain salat mah gampang polisi ge anu tratrit salat ye atuh salat aju kumaha henteu kumaha salatna henteu datang ka kolbu ye tuh TNI sakitu puharana sarolat lah bangga urang cuman salat sakadar sasolat-solatna bae teu salah teu ngan teu datang ka kolbu atuh boro-boro polisi boro-boro TNI boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam atuh si eta waduh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna atuh jadi mah poek ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh nya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil ulah sigana we ungkul hak padahal batil emang salah nyen yayasan henteu sanu nyalahkeun atuh mangga bae untuk mencari kepintaran ieu mah endek neangan teh ya ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah tah emang kiai wau henteu teu nyaho manehna makan umurna luhur kula makan budak kula mah umur teh kakara 17 tahun dibalik maksudna tenagana kos 17 tuh kan paham kan atuh ieu mah onder di geus ka mana meureun
Dah. Ya, urusan ilmu gampang diteangan. Make duit naon bae bisa melalui HP, elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya bisa. Tapi kos karar itu teh ya sakadarnya ngan kepinteran. Rempan mun pinter eta jadi hijab. Nauzubillah min dzalik. Ye, kula bade caritakeun teh patali jeung almarhum. Teu wauh, tapi aya semacam magnet. Kasedot ku magnetna teh. Oh, pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan. Aya magnet. Kala laki sarua aya man pengasih mah pan okos neuleuh kadal. Maksudna kieu kakadal teh resep teu bendun teu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya terus dizikiran aya magnetan coba lamun sieu paeh hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup dage kurang kanyawan kos kitu. Nah, iyalah sinar Kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro. Lampu anu caang tur nyaangan. Karasa ku urang. Dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir. Urang kuari daek diuk di dieu teh teh aya sirajam muniro. Mun disompralkeun mah aya Kangjeng Nabian di diri urang teh. Sompral teh. Maksudna sinar Kangjeng. Mantak ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun Kangjeng, ngadengekeun kitab. Urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng. Coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep. Ngadengekeun hadis Kangjeng moal resep. Ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resep sebab sinar Kangjengna aya ngan katutupan. Di dieu ge ieu kuari ieu. Anu katutupan mah beda. Heuai bae. Heuai. Ulah kasinggung nu heuy atuh masing-masing bae sih. Atuh biasa bae. Nah, iyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atba' tabiin nurunkeun deui ka atba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehana ngadakwah muridna dari samaca kitab muridna dari sahuran pribadi dari Ki Ibrahim aku kan kita tanda almarhum almarhumah teh ya mawa sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu almarhum lagi hadir ningalikeun ceuk almarhum haur ka kula eta sanggup atuh ya almarhum ge teu wauh kunaon dieu dinya tuh ya masyaallah. Nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang naimul qabri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang naimul qabri
Ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing. Tukang korupsi kudu menang na Imul Kobri. Cak ai moal. Moal. Percaya cak ai. Lamun teu tobat. Tobat sahatu Allah Maha Segala. Tukang main gaprek mudah-mudahan dina menang Imul Kobri. Goblok. Mau balak genep ka jero kuburan. Menangna Imul Kobri, boro-boro tukang main gaplek, tukang ngadu kotok si eta ge wallahu a'lam. Ya Allah, ya Rabb. Lamun teh tobat, mantap aya pintu tobat. Mumpung urang masih hirup, tur urang dibere sehat. Satu kesempatan nu pernah judi, nu pernah mabok, nu pernah korupsi, nu pernah nganiaya, menzolimi, wayahna memeh maot tobat heula. Komo polisi. Ya tama kudu beneran tama tobat na kudu ngajungkel. TNI kudu jujungkelan ge sama. Saya tobat da. Sarua urang ge, sarua. Masalahna mah leuwih bae gitu. Kabehan. Masya Allah, urang hayang dengan Imul Kobri. Sakumaha tadi cek Kiai wes supaya urang menang Imul Kobri. Lamun dirinya lamun dian salamet kan itu nabi bakal salah. Iyalah. Aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim. Bow ngajina pohana dakwahna luar biasa. Galak amr ma'ruf nahi munkar luar biasa hebat. Begitu mana anak ningali di lembur aya awewe Masya Allah sifatan gelis teh kurang parahyangan mah hiji irungna mancung, dua halisnya ngadeler pae, tilu pipihna ngadaun seuri, opat garunan dong sepotong, panlima mandong hijian, sangkerna itu ngabiola, bipis ngabuah jantung, eta bahasa orang Bandung. Jadi mama buah nangka. Kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung, teu make jilbab. Wah, aku langsung ditunjuk ke Ibrahim. Hei, Neng, hook amat Neng teh, kunaon? Neng teh gelis, Neng teh bagus, Neng teh hebat, tapi Neng teh jadi suruh neraka. Kok nyanyawana jadi Neng teh neraka mah Allah. Nu bakal ngasupkeun neraka aja Allah tuh maca Allah bae ulah sok ponis-ponis neraka. Waduh. Cek Ibrahim ulah wakadeuleu salatna, ulah wakadeuleu puasana, ulah wakadeuleu nana tah pemake jilbab berwigan. Eta teh tanda bakal jadi suluh neraka nih. Sering ya. Sekali tasya berwigan. Lagi tutupan sia kok imakan kegelisahan. Dari keong kok keong hiu kali siapa paling carikan air
amar ma'ruf nahi munkar goblok. Kula siap paling carekan senyum. Kiai. Kula juga galak-galak lah, kiai kata boga ilmu sakit. Siapa goblok aja ya. Tangan kain kawin depan. Kayak neng. Ayo itu kurang. Tan ieu teh kiai, dikiaikeun ku batur. Ternyata karek jelema nu nyaikeun ka kiai. Allah macan ku ambo. Aing kita bikin yayasan goblok. Ya, aing di luar negeri aing. Cek neng teh Yai, ulah usir usbab kaulah teu make jilbab kadel rambut. Atuh kiai bae beureum matangna. Aman. Oke. Kula usir ka kula atuh kiai bae teu kula beureum. Neuleuh awewe anu katempo rambutna beureum eta kara kiai. Iya. Ayo masih kene. Kami narekan di rumah mana? Kiai. Masih kene kiai dicat makhluk cak Allah macan pu. Gimana boleh oke ya? Pemahaman baik lalaga gitu. Nih ngampurannya mantap ya. Balik Ibrahim datang ke Ibrahim ngaji ngelamun. Cak santri apa kiai itu nongkrong. Pemajikan aja pemajikan. Kak, minta nongkrong. Cicing sih. Aing dia keluar pikiran bodoh masalah. Nah, entar kayak rahasia, kayak ngamuk deh. Kudu salurakan jadi awewe. Awewe makan lamun urusan jadi awewe atau enggak? Tsunami. Nah, segera teh kiamat deh. Aing keluar mah ya. Karena kesehatan ku awewe teh. Ya Allah, ya oke. Nama kayak galak-galak mulai ngepering atau salamet padahal tahu apa saya lagi diteangkan maksudnya aing ngaguru kayaknya sebab aing ngelik balik ya pamit sekian mantap sebenarnya tapi dari bahasa dalam biasa baik ini diteangan aing guru jangan kapan Masya Allah kenas be banyak di hari ini menurut saya langsung Ibrahim assalamualaikum hayang ini ini bisa Ibrahim awal mereka gelis mulai kene sekitar umur 35 tahun langsung aja sih ditanya bukan salah kita ini ganggu aing ya Allah los terus usia apa tadi cek Ibrahim hampura nih kalau tadi hiji minta hampura nomor kaduana iya ingat baik lain karena kagelisan bahasa nih inget cek neng teh atuh untuk kurus atuh peureum besi salam tah ti bahasa eta neng ieu mah ieu kurang ada guru bae tilok ngamuridkeun ieu mah lah jangan itu guru. Jangan bisa kan itu guru. Saya ngomong bor-bor ngamurin yang bawa orang ini wallahu alam. Kita ingin pemikiran selamat tantun dari sakaratul maut.
Salamatan henteu ketika malaikat munkar nanya, salamatan henteu ketika diizinkan ka mahsyar, salamatan henteu ketika aing ditimbang amal, salamatan henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim, boro-boro ngamuridkeun ka batur. Indit. Masyaallah. Balik deui Ibrahim mah tambah ilmu aing. Ya Allah, kasih Allah ku pohara-pohara tingkah aing nengan ilmu deui. Can suku korenganan ieu yen pasantren yen yayasan model kos kieu ilmu aing. Kakarak bisa galak teh korenganan demi keagungan. Dakwah teh demi kemuliaan, dakwah teh ngan sakadar neangan hidup. Masya Allah kan hirup teh mun dipikir-pikir mah orenganan ku batur we aya dikeurikeun diustadkeun di profesor. Orenganan bener cek awewe tah cenah kieu cek makhluk cek Allah mah buateun. Kadedengekeun bae. Aing bari mah neangan guru cek anu bisa ngalempengkeun kolbu. Langsung nyana datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Salam. Gimana? Kami Ibrahim di situ. Lawan Ibrahim. Udah di pesantren ini. Ibrahim lain boga yayasan ya. Baru pesantren bener. Atuh kok di pesantren di pantunya ada pada timiso. Oh, saya kira David di Mesir. Tapi acan nujirna itu ilmu teh. Ditutup gawe dilanjutkan ku rekan-rekan Nabi mendekankan ilmu maksudnya ilmu supaya lempeng we ada supaya hayang baik karena ibadah itu berat karena ibadah sarua gitu saya ilmu kos itu macam boga jadi boy waringan pada baik mengkonon ke balik tadi dia berbawa jangan di sababal pondok pesantren tetap bisa nangis. Terakhir ayah ngaranna Abu Bakar. Jika Abu Bakar Ibrahim mana hidup pesantren itu neangan ini supaya hati teresep baik ke Allah resep baik ibadah resep baik karena ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat di dunia ini. Cik Abu Bakar teh ya aing ge alhamdulillah belajar geus dan belajar di hiji awewe mana tuh nu mana Beli lempong, kali tungkai maiko, eta. Sama lu nyari kanan kula. Eta mau lu nyari kanan? Enggak, saya kira belajar mereka. Enggak, sekolah datang tadinya. Ayo, dari tarima. Terus deh, terus nyamak guruna. Aduh, lamun kali itu deh, lamun kula kali itu hanya cari kanan berbelakan kan. Sudah di kiai baik, di kiai baik. Ente kali itu baik mumpungnya ayat kayaknya. Itu. Atuh minta izin, jangan minta doanya kula diperantahkan itu. Nya, sok izinan jeung doakeun. Datang dari awal. Begitu nyanan, baru 10 meter kayaknya di sini baik. Di kemana sih ya? Ada terus baik pak, terus di mana sih? Udah baru mendekati pokoknya ada belajar baik nama. Iya bingung pula menyebut nah, bingung lah. Nyebut ibu, atuh jeng orang ini, neng, atuh jat masak maknya, sebut nih can bejerna, nyebut naon? Enggak sebelum nyebut naon balik sih kan itu. Ente gula menek belajar begini dia, kejedek di kuku wakeun ge. Saya dititah kuki Abu Bakar dah. Kejedek kita balik deui ka dieu.
aing mantap teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajar sia bogoh kan ka aing kayahoan ya Allah ya di hate aing kayahoan Masya Allah ya si cerdas ini teh kolbu teh yes Warima mana lamun belajar di dia oh masalah nya tapi tuturkan naon perintah kau insyaallah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula nur nu penting ieu hati supaya bersih ini nya hiji mana tuh cicing itu ditutup pondok mana ini barang ini dewe kandang kotor sakit Ibrahim Masya Allah biasa di imam pakai spring bed AC segala rupanya ini di kandang kotor cicing jadi menang sapoe menang gopoe katilu poe lah berbeda iya kula jebutna neng apa ibu sih sebenarnya terserah akhirnya saya kali iya atuh mulai kandang kotor di ember-ember imah iya saya ketawa di diri manusia teh aya dua sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheul ibadah teh kajen teh dikiaikeun diusadkeun dimamakeun sangheul bae teh ibadah lantaran berat ke sifat hewan nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotor ambo si mah lamun mondok dirinya nya kotok nyambe nya presi hiji kan geus geus hiji dirinya seri sarua jangeun ya orang lain sakita-kitana lamun maneh geus rada kurang bet tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat mereka tuh pondokna kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embek ge maneh mah akur bedana ai embek mah sasadana ai siapa sasadina sasadana gol nabi sallallahu alaihi wasallam tuh lamun gedean kene ke sifat hewanina sanajan itu rupana kotok suasadana kokorong ari siapa sasadana beda tapi hewan akur siapa bangga sasadana kutub robane nah eta mah sasadanya naon bedana jeung kokorong kotok kokorong hayang parap eta ge kutub robane hayang parap atuh aku kabehan aduh lagi mulai jauh ya Masya Allah situ mengaku Aisyah ngaku-ngaku datang ngakuan ngaku wali goblok kartu nama anak kiai Isupendi AF yayasan Asupendia Aja Anamia dihandapna aya waliullah tol udah kudu diseret dia mah langsung diberi wirid sholawat jeung zikir sholawat jeung zikir mah majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu robahkeun sifat hewanina tidak berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewanina geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus
lagi sifat hewan digerakkan kadi Ibrahim tapi cerita sihat sifat hewani nama geus tapi siap bogoh kain aya keneh eta teh lamun masih kena aya bogo-bogo salian ka Allah enggak semua beres ya ibadah masyaallah Ibrahim atuh kumaha bogo sih atuh ieu mah lain hewani deui mah lain hewani deui mbahna hewan akhirnya langsung dipindahkan dah kobong-kobong dia pindah Masya Allah jadi pondok dia bertahan kumaha kadar kolbu ya Allah ya Rabbi itulah ahli batin itulah sinar kanjeng Nabi akhirnya dipindahkan dua kali ya hei ngomong mah guys kumaha tuh konsepna ieu teh guru hiji ka cinta teh ka Gusti Allah hiji kasayang Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ini ke manusia ka hewan pun dihargai ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orang, rek babi, rek anjing, rek singa, rek ayam, rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji Allah bener mulai dengan terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar di bulan alhamdulillah beda rasa nah dari manusia cinta teh lumayan teh menghargai langsung diroket dibeliin gede supaya dari jadi murid kaulah nama alhamdulillah so kayak nama dia cici dulu itu yang pondok ngaji ambil julungnya salap lebar biar johar maklum nanti korak fatumuin fikih jeung usul fikihna wah kita hadis beserta mustalahat hadis gampang kos itu bahkan bisa dijualan kos itu selama di mana-mana jualan hadis udah saja nggak bersihan kolbu cara mana sifat hewani Quran itu cinta Quran jika Allah ieu kakarat jadi jelema satuntung masih kena cinta sayang Allah masih kena jelema alhamdulillah jadi berimulah wali bisa gitu ngarasakeun nikmatna ibadah ke Gusti Allah karasa maha agung Gusti Allah tadi nama ningali langit warna ayeuna mah Masya Allah ningali langit teh nuluhur nulega maha kawasa Allah dada melana sakitu luhur jeung legana ngomong ngadamel tadi nama ningali bumi teh biasa bae gampar tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakilgana jeung ngamparna ngomong ngadamel jeung sajabana cek guru ngaji awewe jadi jelema yes Ibrahim balik ini jom balik alhamdulillah Ibrahim istri hayang ngaji hayang lagi ibadah nu kamari hayang moga santri teh hayang nama 1000 2000 hayang nama henteu sebab eta mah nafsu hewani lamun boga murid 1000 di yayasan mameureunanan beuh miftahna ge gede kamari makan kitu atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunanan loba murid teh aduh merekna meureunna loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung mulia teh baheula mah kitu lain
asal ngamalkeun kamu bisa urang duaan. Nah, kuari mah ada. Teu perlu loba goreng-goreng hiji, dua, cukup. Nah, ketika jelema geus hayang boga murid loba, malah muridna daratan. Ketika jelema geus hayang kana dunia anu nutur-nutur. Ketika hiji jelema geus hayang kana dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang kana dunia anu kabur mah. Terus itulah konsep ilmu Allah. Akhirnya Ibrahim Masya Allah kan indah oleh dengan ibadah terus nyahokan di ibadahan nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadenge tapi kolbu lain maha luar biasa paparan Gusti kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunah suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngadengkeun kolbuna Maha kawasa Gusti Allah poharana kalam Allah dibaca ku sorangan legekunna lamun bener sareng tadi macana urang 2 jam ngadenge 3 kali betah coba sih coba sih 10 menit dari maca Quran asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya Quran sia kabur asa aya galedeng nah air lama gesain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isu-isu di jalan teh aya orang ngalingku bareng di deuleut eta orang teh boro aya anu limpah meureun katadina bareng di deuleut ku Ibrahim teh ieu orang itu Masya Allah karunya amat aya sireung aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu orang karunya amat ceuk langsung dibersihan da orang kice langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehana diperban geus make popol-popol dan gaunan diperban make sorban manehana eta orang teh gitu gide robah aya tanaga langsung dan koloson kadenge bahasana nuhun kieu Ibrahim itu kudu ngomong tapi hati saya bodoh aya aku kali ini dia bahasa seperti eta kali kali ngomong tadi jahe hati langsung koloson Ibrahim langsung ke gurunya cek gurunya Ibrahim murid alhamdulillah mana terus tadi manggil di jalan orang kan mana dipakainya hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah mana bakal dihargai ini ente kamamana anjing kamamana moal kudu digegel orang jin moal kudu diganggu orang lantaran geus ngahargai ka orang eta coba mikir mana balik kan itu bakal kapanggih jeung orang-orang anu sejen bawatan di mata ditanya orang aku guru awe malah ewe 35 geus boro-boro orang itu orang sikul kita hayangin dan siapa pelet
Bukan senjata pelet isim tak kampanye nyambul. Nah, teu pelet asal dipencet daekeun. Tuh. Bener-bener pamit pada di gurunya ya Allah, orang ngabring seakan-akan menghormati dan menghargai ngaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah careuri orang teh Ibrahim datang ka ya Karim, Masya Allah menghargai hewan bakal menghargai. Kurang mah kumaha saja dihargaan lantaran kurang mah musuhan. Awas ya tahu. Saya dari ngaruh di tahu. Awas ya pergi per itu tuh. Sia aja. Ada teluh dia tuh. Udah, itu pokoknya belum ngomong bilang di aja teluh. Enggak asli. Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan ada aki-aki. Ngapa? Borok masuk gede. Borok gede bau. Assalamualaikum baiknya. Ibrahim datang. Assalamualaikum. Salam memang Ibrahim. Siapa mah? Kalau kita sama orang ni. Ini borok jelas. Lah. Jadi kumaha menunggu gua dewatan. Di tahun itu mana peduli ke kaulah. Hati mana yang baik mempongkeun. Ya, aduh kain baik. Nah, ini jangan borok baik. Lain gitu. Ulah kuari mah hayang urusan. Sudah jadi gerak ya, ulah. Lanjut bungkus supaya cager kan itu cager sholat bisa langsung tahajud bisa ibadah TK. Masya Allah, ayo mandi minum. Emang kumaha itu dipakai jenggung, pakai jenggung. Sholat hanya di tanah ke gusti teh. Ketika orang mampu nangtung, mampu nangtung hiup, mampu hiup atau kan redeng, rumah orang bakal ingat Gusti Allah. Minta umat izin hese ini ada kos itu ada rohiru boleh, hese makol belum tahu. Benar. Pasti baik. Nanti juga ulama ayat urusan akibatnya kemana supaya cager mau tak ulama batak mu eta kunaon coba kieu nu batak mu ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing tidak kuarieu diobatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageukeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah kudu kahayang Allah. Wah luhur amati ilmu tadi dia lain dagang teh dagang karung ya imeh lahir jadi sadar di jero datang ke kuari susah banget apa minta kepada Allah kurang dia abdi susah bae itu kaya Allah susah tapi kaya itu gimana berbeda kalau menggunakan apa itu dia hubungan di sini emang sih tahu tuh sebab berbeda antara kahayang Allah dengan kahayang urang ini ilmu ini yeun surat lamun kuari belajar kelebah eta Masya Allah karena bicara yang bisa masuk pulang antara yang terbaik belajar bapak antara kahayang Allah dan kahayang urang selalu berbeda
Urang ketika ayeuna di negara urang aya kopi, buah bener banget terserah kahaya urang makan dua aya kopi. Ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000, alhamdulillah bedana doa. Kan gitu kan, aya urang makan kabeleteran kabeh antara kahaya urang jeung kahaya Allah kan berbeda. Terserah itu urusan panjenengan, tapi urang menang kana kahaya Allah. Tong lain kahayang Allah, kita mah kahayang bupati. Bupati ini berat ku Allah. Adapun manehna anak bener jeung bener kumaha diri. Di surah lima. Kan hese. Jadi kalau orang kawin, orang kasih, orang berapa banyak yang ini nyepeke. Katakan saya mantap. Saya mau ulah diulang ke urusan pemajikan orang. Tandian, orang rosak. Ayo, orang ini bantu orang. Putus sakilan, bulu putus teh. Ya, tapi orang di urusan. Ada awal beres. Tapi putus kebon, orang rapi, orang usapan. Jadi pacawan. Orang yang mana jadi urus. Ini sudah jelmak lagi. Yang ada serangan. Nah, urusan ini sakit Allah menengah telah itu namanya mal kebal dia. Tenang, nulis mal kebal, nulis sakit ya Allah pasti. Jadi kita dan nulis Allah benar dia sakit, gitu ngacaknya bol-bol aja kayak sorangan kayak sih. Jadi banyak banget perangin. Nulis alhamdulillah, alhamdulillah diciptakan dulu sakit, alhamdulillah. Mual ayat ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba kasih fasilitas ibadah alhamdulillah sakit mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah. Masya Allah nikmat rumah karena kehendak Allah ini numpang mahal-mahal tambah yang sekali Ibrahim dan nikmat orang kata Kuali Ibrahim dia nulis pohara kalau menang nulis ibarat kalau ilmu biasa nina bulan dipeting ya terus nikmat begitu nikmat kita sesuai alhamdulillah masya Allah mengikuti nikmat penting bakal zikir ke Allah di bakal tahajud ibadah asal mengikuti sesuai ini asal penting sesuai. Kalau orang lembut, wah sesuai sih. Orang anak kurang obat. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ini berarti cerita seputar ilmu. Lamun kaji Nabi cerita fadlul alim ala alim terjadi ada saling ngunggulan seorang alim terhadap abid itu beda jadi ngunggulan kaula terhadap umat-umat jauh belum di mana-mana maksudnya fadlul alim teh aya alam orang alim khos lain alim sembarangan alim abid teh jelema ibadah tapi teu berilmu. Ayo jelema ibadah teu berilmu emang kumaha gitu geus loba dongengna ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu sering sok dicaritakeun ku para penceramah ambalaya ruhat bodoh anjing salat berjamaah beneran malam ya begitu sujud iya ya atau kayak tadinya malam mau beli kan dulu kan mau beli oh itu loh semua kayak hari ini sholat dulu mau kayak kamu bodoh kan kamu bodoh itu aja di rumah saya mau berjamaah ini jadi kamu capek nah terus ini jadi bodoh bodoh kali ini sungguh kita jadi terbodoh hari bodoh ibadah hari bodoh begitu subuh
tas luput kan dulu nama Allah mandi mana deh nama kalau kunut nggak ada pohon kan makmum kun jadi nama kun jangan maksudnya nama kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti aku anak lupa ada makmum dia lupa atas deh kabe ada tarol kabe oh datang keluar pak udah capek karaki baik masya Allah cak makmum deh nah kurang dulu pak jangan nggak bicara cak saya kena kunti kunut kalau mana nih saya nggak baca kayak kunut ini pulang udah subhanallah kan bodoh PHS kan subhanallah kun ada kuntilanak musikan berubah kita jalan sama bodoh dengan ibadah kata Gusti Allah ya tadi bau pahala kurang pimpinan kurang tahajud dari orang boleh hari orang Nabi dari takdir Fadul alim al-abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedanya jauh melulu di mana-mana nah ini mereka cerita alim ilmu sarang apa ya jadi abid ada berilmu jauh melulu di mana-mana oh walaupun alimnya wari alim lalu berhakikat bisa jadi takdir itu ada kembali kemudian dari tadi Nabi Lutfi berisi kata makan bagus dulu kata makan balik kayak hari kuman dari kata makan kata makan nana sih lagi gitu udah beli om babi dia lagi kalau mau kenapa bukan orang di MZ begitu betul ini jangan suka bicara kiai udah kamu aja jadi ya bukan pikiran hanya menjadi kiai ibadah kata kasih di bawah semua musik kiai jadi kamu diingat oleh anak kau yang wanita yang ikut cakap hatinya situ menghadapi jalan perkara itu ya Allah ya Rabb nah iyalah aku Allah orangnya cuma bangga baik di Indonesia ternyata masih kena baju saling kita masih kena anu lalu angkat berapa ya impian anak kalau kita dikatakan Masya Allah cacat para aulia Allah wallahu a'lam di Indonesia untung masih kena para aulia Allah lamun diceritakeun keistimewaan wali Allah isan hati sebab wali Allah ngamal aya anu ngadoakeun goreng nu mantep jelema cintaeun nya ngadoa tanpa bedanya ngadoakeun kau kemudian doakan kamu umat selalu berpikir lain diri dan doakan ke umat sama cinta Nabi gitu mereka cinta umat dengan tanpa sebab dirinya dirinya disbubuh muridnya malah diceritakan aulia Allah wali Allah loba muridna dekat haram tetapi terjadi loba muridna anu disingah terjadi loba muridna anu dengan maksiat terjadi lantaran seakan-akan guru nanti ya kadang suara seakan saya dihadirkan seakan itulah para kekasih Allah untung di Indonesia masih kena loba para aulia Allah nah ini malam iya orang kumpul di dia teh dorong pula ke almarhum kiai tolong kurang doakan ajaran nunggu saya di alam itu mudah-mudahan ya ampun saka berdosa dilegakeun tur dijaankeun di kuburan anak karena mataran kubur Allah Subhanahu wa taala murid-muridna mudah-mudahan manfaat dalam
istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi terbuka mata hati orang sehingga bisa pilihan mana yang benar di mana yang salah kurang dipikir, benar kurang dilaksanakan, akhir hayat kurang kawehan, mudah-mudahan husnul khotimah. Kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tidak terkecuali kurang namun tobat Allah maha penerima tobat. Tawwabur polisi ngeloba salah na tobat kalau kali-kali, TNI ngeloba salah na kali-kali, pedagang ngeloba salah na bohong lalu kali-kali na tobat terus, petani yang selalu bisa jabat na tobat terus loba kali-kali na kurang osok ngaji lempeng kurang lempengnya nak tobat terus lagi terima bahkan kesalahan kurang bahkan disyafaatkan jaga bukan dengan jauh dari bukan gimana para sahabat jauh dari para sahabat mah para ulama anu menangkan doan Gusti Allah di SK bukan jeung Nabi ulah kata surga aja jangan murid-murid aja ya Allah ya Rabbi nikmat si malaikat itu bisa jangan aku muridnya pasti aku orang amin gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha parintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Saat ini saya ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar urang. Mungkin bahasa diri urang masing-masing kawadatan ibadah. Mungkin ditakeun kawadatan ibadah eta mah hese moal cari kana mah anu salih. Jalan-jalan kurang kuari dari panah kemudahan opor semu putih jengkol moral sambal tuh sama mereka itu baru positif cari tadi nak tapi ketika kita ibadah kesel kita hanya ibadah hanya jalan-jalan manusia ini nah itu bisa ibadah baca Quran kamari kejaran anak sama ini sekali itu lain ngerasakan nikmat baca Quran ini lain perlu tamat tapi ngerasakan nikmat baca Quran benar itu guru tarik itu guru mat ini saya dikatakan orang masih itu sama perasaan masing-masing nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil kita pakai kajian kurang ternyata olehana kurang kita nuntut ilmu sangeus nuntut ilmu kurang kudu ngamalkeun sangeus ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang ulah itu lapisan kurang bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ade sadina hirup ulah bendu ka ahli Allah lantaran bendu ka ahli Allah sareng jeung benduan Allah Merangan ahli Allah, saya berperan di Gusti Allah. Dalam Quran, Quran ayat bentuk ahli Allah, apa Quran ayat nama diri orang, ayat nama diri orang. Semakin jin ayat bentuk ahli Allah, ayat nama diri orang koreksi. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Sebab namun kita ahli Allah, mau cegekan satu hari Ibrahim tadi kita jadi ahli Allah, sekadar ilmu galak. Salah memang bos itu syariat tapi ketika diangkat jadi wali Allah benar yang lain gitu umat atau mana yang ngalakukan hal kurang ngalakukan bukan gitu nah ini lagu diceritakan wali tentang sana romana ahli-ahli Allah juga bukan makan resep sebab tau bisa bawa kali datang musibah begitu tidak pula dia cakap ini. Sahabat barang kali dia datang musibah kalau dia hampir berbalik di labuan di dia
di Lebak hampir angkas itu hampir banjir turun sababaraha waliau sirik di laut cirik lagi lain di darat di laut kalau beneran amal kita mirip air meletus salah sahiji gunung langsung naik kepada Allah ke bumi di kita kos kita pun ada izin Allah maka naik ketika bisa izin Allah anak masya Allah nur pakai untuk sekarang itu masya Allah di dunia di dunia di jalan kaum di akhirat mungkin ada kali ulah berduka Allah sebab di dunia di akhirat mungkin di kita jangan murid-muridnya berangkat langsung ke tidak biasa kalau ibadah bersama aja saja anak nanti di akhirat dikiring tuh di bawah bendera kuburan nih dia milu ingat pasti surga tekanya Kapur kemudian semulai kelembatan dan kagirana dan bentuk pula Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل شر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى وسلم على نبينا المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir mudah-mudahan pondok pesantren mudah-mudahan Gusti Allah dipertahankan tetap ayat pengganti dan penerusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,